Sampurasun. Tepang sareng kidalang. Kamari ngaguar lalakon si Babah Liong ke kantorna Tuan Debur di Manon Jaya. Menir Debur nu aya ka di kantor teu ngadengekeun musik baroque ngaranna teh eta musik Walanda zaman baheula. Ngadenge beja di wewengkon Manon Jaya loba begal. Officer Walanda teh langsung kebrag meja bari jeung ngambek. Perdameh. Tuan Debur ambek ngadenge caritaan Babah Liong. Hayah. Tuan, awang pingin itu pencoleng segala ditangkap dan dihukum. Babah Liong bari unggut-unggutan. Opas? Tuan Debur nyalukan si Opas. Siap, Tuan. Cek Opas. Ya sekarang juga bikin sayembara. Sekarang atau besok, siapa yang jadi jagoan tanpa tanding di alun-alun akan bikin dia seorang bupati. Tuan Debur nyen taktik. Rek yang kalak jaduk-jaduk rampok. Siap, Tuan. Cek Opas baring hormat. Hayya. Owe sekarang jadi tenang. Owe mau ada urusan. Besok ke Bandung ada usaha sedikit. Babah Liong raraina marah mai. Yai bakal aman di wilayah kekuasaan Tuan Ormenir Hindia Belanda. Selama Yai ngasih upeti ya. Tuan Debur bari nyolong krong salaman jeung Babah Liong. Babah Liong ngaleos pamitan ti kantor Menir Van Debur. Hayya, Menir, Owe mau pergi dulu. Selamat tinggal. Dui. Oke, Babah. Hati-hati. Dui. Dui teh mun ceuk urang mah goodbye gitu teh. Eta bahasa Walanda. Oke, Babah. Hayya. Goedendag. Ik ben goedendag. Goedendag teh selamat siang para bagi. Terang mah. Isukna dua opas ngagidig ke alun-alun. Kohkol di alun-alun ditabeh. Sorana aweuhan kadenge kaunggal pilemburan. Teu lila jalma ngagimbung mereka dengekeun biantara opas. Kadenge oge kendang pencak jeung tarompet tepak tilu lagu buah kaung. Atuh puguh we. Nambah ngedot karamean. Jalma jiga laron di mana-mana museur ka eta tempat. Aturan tepak tilu buah kaung kanggo Kang Ade Sanjaya, Kang Asep Koli sareng kasadayana Mang Lili, mangga kareng kenek penek. Yut, tah. Siku, masuk. Tah, kibeg, leos.
nyanggakeun padungdung kendor ya. Awas. Nah, asup. Tah. Siku. Awas Kang Lili. Iya. Yeah. Mangga Kang Yang sok kepayun. Dijar juga nih Yang. Tah. Beuh, asupkeun. Keluar. Tajong siku. Bes. Ka para saderek sadayana warga dayeuh Manunjaya jeung sabudereunana. Simkuring kapapancenan ku menir debur yen di ieu alun-alun bakal aya pasanggiri. Adu jajaten, adu kasakten. Sing saha wae jalma nu sakti mandraguna rek diangkat jadi bupati. Ieu sayembara di mimitian poe isuk ninggang dina bulan Hapit. Nu nyaksian pating palancerong. Nyipta-nyipta saha nu bakal jadi pamongan hasil tina pasanggiri. Baheula mun jadi bupati teh kudu bisa gelut heula, kudu bisa silat, main po jeung ilmu-ilmu kadugalan. Ayeuna mah kan ku ayana demokrasi cekap we ku voting dina demokrasi, ku milih atau nyontreng. Baheula mah memang kudu kitu. Jalma-jalma nu baroga wawanen para jawara tinggara jeleng ka hareup nyampurkeun eta dua opas ngadaftarkeun diri masing-masing. Kaula ngiluan ceuk Abah Suminta. Dewek oge ngiluan si Jabrik ngagajleng. Kayak heula atuh saurang-saurang ceuk opas bari pacikih nyatetan nu rek diaradu. Kan syaratna moal nungtut nanaon namun aya nu tatu atawa nepi ka ngagoler paehnya cek opas nih deui. Teu naon dewek geus tatan-tatan cek si Ujam hiji jawara ti lembur pager ageng. Jalma pabuis seah euyak-euyakan di eta alun-alun. Teu sirikna rahayat nyidik-nyidik saha kira-kira nu bakal jadi jago pilih tanding. Jawara-jawara nu geus kacatet ngabaradega bari narangkep harigu. Ngadu tetep silih pencrong, silih papatkeun ajian pangabaran. Teu beda persis jika hayam jago rek diaradu, bari memener iket barang bang semplak jeung nyaringkilkeun baju-baju pangsina. Urang malikan deui kana kaayaan enden citra resmi anu tas dilamar ku dalem salawe. Manehna ngaringkeb maneh di kamarna. Keblug, sora panto ditutupkeun. Nyai, ieu ambu rek nyarios. Reket panto kamar dibuka. Gabrug indungna teh digabrug. Bari tangkep pageuh pisan. Segruk manehna ceurik ngabangingi.
kali ka dalam salawe cek manehanan ambu oge moal maksa nyai keun we apa mah ulah digugu apa mah ninggal dalam salawe teh kana banda jeung kalungguhanana hungkul antep bae dan ulah sedihkeun aya ambu cek si ambu bari ngusapan buk anakna keur kitu aya nu keketrok di luar punten sora awewe mangga bikenoh nembalan depi enden aya cek eta semah geuning mane ijah ari sugan teh saha sok atuh ka jero cek bikenoh mukakeun panto si ijah langsung ngagoroan dina panto kamar koloyor manehna asup ka kamar ningali keur paungkul-ungkul si ijah teh rada heran aya naon ambu aya kajantenan naon andrak dek we ambu teh nyarita naon-naon karanapan ku anakna bieu derok-derok we si ambu teh nyaritakeun naon-naon karandapan ku si anakna pas arek dilamar ku dalam salawe nu kawentar jadi Bupati Galuh Cibatu Ciamis teh jika nala meninggang di ijah moal seur emutan nen iya si Jamar dijantankeun istri nu ka-10 ge asa aya kabayuan we saratan jeung kasiritan cecak dilamar ku si Jai tukang macul oge ijah mah mangkukna oge dae si ijah ngabarang-barangkeun nu ti ditu nama baru mana geus dilamar ku si Jai ujang ambu si ambu mencrong ka si ijah laras ambu tah geuning ieu panyangcangna oge ku gelang bahar si ijah bari mamerkeun gelang bahar pamere bebendenna si Jai nya syukur atuh hari kitu mah sing gancang jatuh kerami gara-gara unggah ka bale nyungcung cek si ambu mayeran mohon ambu ijah mah tos teu kiat hoyong nikah sareng Kang Jai unggah waktu kabayangkeun wae ninggal entok jalu asa ninggal Kang Jai ninggal domba jalu asa Kang Jai pokona madunya teh asa milik nuduan we cek si ijah bari aluman-aliman memang kitu pisan ari nu keur kaentrepan ku rasa sekasuka mah cek si ambu bari mesem teu sirikna unggah usik aya asa hayang panggih jeung Kang Jai teh si ijah bari suraseri jiga sero ngarasa kahibur ku pamolah nu jadi sobatna dan cita resmi nyusutan Cipanon nya langkung dina kongkolak panonna pangawakan si ijah teh hideung lestang pendek bayuh-yuh lempang rek akur juga dikenoh ngagegag juga entog rek enog irung pipi hungkul maksudna pesek puntuna ranggeteng aduh jeung sukuna galede jika pemain membal pacipta eta mah cokor sagede naon suku siga tukang beca galede teu gede kumaha si ijah mah da unggah poe oge sok naik turun gunung bae neangan suluh keur jualeun nya ka Gunung Sawal teh apaan
Gunung Sawah. Gunung Sawah mah deketan bumina Kang Lili jeung bumina si Kang Cece tah. Dasar si Ijah. Nah, geuning jadi nama geuning ka si Jai. Apaan baheula kung si Hade anjing Kang Idam tukang bako. Si Ambu nanya. Teh janten Ambu, bohongan Kang Idam mah mawa awakna bau biuk. Teu kuat Ijah mah mun dapelan teh. Dina saku calanana metet ku bako bali. Iketna oge pinuh ku menyan. Ih. Saku bajuna ge pinuh ku pahpir. Hari Abah mah pohara resepun pisan ke Kang Idam mah. Da eta saban datang malam minggu teh sok dicocok ku bako. Da antukna oge Abah mah kalah sok ngadu bako jeung Kang Idam. Hari kuring we cicing we dipangke. Tah, tidinya Ijah teh ngajak putus. Cek si Ijah bari gumelis. Hari itu naon Ambu? Jambu. Sok rek dahar mah. Atuh nuhun atuh nyambu. Cak si Ijah teh kana jambu. Jambu Bangkok di mana itu jambu? Jambu Bangkok di mana ya? Jauh mek di Sri Lanka ya.